Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan pangnyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun Ama nu Maha Agung Maha Mulia, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti, amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat nu dijudulan Kanajisan Kanggo Allah dumasar kitab Habakuk pasal 2 ayat 12 dugi ka 20. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 20 anu unggalna kieu. Pangeran aya di bait Allah, gedongna nu suci, jalma kabeh kudu repeh dipayuneun mantena. Para mitra, masih keneh ngeunaan dosa kolektif atanapi berjamaah. Nabi Habakuk ngembarkeun perkawis cilakana ngadegkeun kota ku dasar kajahatan. Disaurkeun kieu, cilaka maneh nyieun kota make dasar kajahatan, ngadegkeunana ku jalan maehan. Kitu pangandika Gusti. Nabi Habakuk ningali kondisi zamana yen aya pihak nu kenging kauntungan, boh ku ngajabel sareng korupsi oge tina kasusah batur. Pikeun anjeunna hasil kekengingan aranjeunna teh kotor, najis sareng moal matak berkah. Nabi Habakuk misaur, ayeuna giliran maraneh nandangan ka era, sabalikna tina meunang panghormat. Para mitra, janten umat numi iman eta teh janten pang dipi hormat, dipi kaajen, berbudaya sareng gaduh martabat. Ngajabel cocorokot barang batur sareng korupsi eta teh lalampahan kacela. Hasilna moal matak janten berkah. Para mitra, sababaraha pausahaan raksasa, pausahaan ageng sareng nagara ageng ngadeg tina hasil jarahan atanapi ngajabel. Aya nagara ageng nu ngarampas ngawasa atanapi ngajajah nagara sanes. Aya oge pausahaan ageng nu milaku teu adil ka karyawan, ngabobodo masyarakat ku produkna, ngagencet jalmi lemah ku kasempatanana, atanapi macikeuh manipulasi kauangan pikeun ngahindar ti pajak. Saur Nabi Habakuk teh, dilapis ku perak jeung emas tapi eueuh nyawana. Ti bait Allah pangandika Gusti maparin kasempetan ka urang pikeun jep repeh dipayuneun mantena. Repeh dipayuneun Gusti tandaning sieun ajrih sareng gumeter ka mantena. Upami di dunya ieu taya nu dipikasieun ku urang, mangkasieun ka Gusti ajrih ka Gusti. Eta teh kasempetan kanggo ngalereskeun diri. Hayu urang neneda. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalametan di lebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Mampuhkeun abdi-abdi sadaya ngahadirkeun sikap sieun, sikap nu ajrih ka anjeun salawasna hirup di lebet Gusti sareng sayagi ngarobih kelalampahan supados kamanah ku Gusti. Nami Gusti mugi teras dimuliakeun di lebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangnyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kangge urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku hal kitu, para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.